Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab aing kita rame aing balikan nih. Kurang tahu banyak. Asli aja edan itu. Anjing nepi ka kawahan. Balikan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aingnya di mana-mana ya. Anjing ngomong kok eueuh jelema tepi recet. Alhamdulillah tepang deui di wengi ieu sareng abi obri yas tah meureun ieu Kang naon tadi itu? Nano Lexer. Lain Kang Sapro. Oh, Sapro heeh. Sapro meureun Pokok aing. heeh. Ari nami asli naon? Nama asli teh Jumadi binti naon mah. Ayo teu mau balik ieu. Tah ayeuna wengi ayeuna urang ngawitan deui podcast ngarahul. Ari ngarahul teh da ngarangi ngarahulnya ka mana we lah. Bohong ka mana we. Heeh. Nu penting mah nyoblak we mah. Bener ada beri. Tapi pro ieu moal duaan wae. Duaan ada wani duaan ya. Tenang we. Moal ngundang lainna. Moal kewe engke urang beak ngobrol ka karang urang nu lain. Ieu teh kusabab narasumberna anu di ulemna nuju dongkap. Saribuk lah pangitanya dinten ayeuna teh duka kunaon da sabaraha hiji mun narasumber teh. Cuman nuju aya halangan we nuju Saribuk pangiten. Ini orang-orang lah nyapa. Anu teh Jakarta gitu tiasa dongkap. Oh, aya di Jakarta. Aya Jakarta. Saha? Buka di ditu. Asa anjing. Tiasa dongkap punten cenah kabel nelpon eta. Tah ku kitu nama dina tema ayeuna mah meureun moal wara Siga kamari lah. Jadi Jadi ai kamari mah kan silih kadek aya mah silih naon eta. heeh ayeuna mah ting silih naon teh nama. Tah meureun ayeuna mah tema wengi ayeuna mah urang nyanak temana teh Bila cinta menggoda lain. Tentang nyaritakeun Udin Purnama. Udin Purnama. Oh, Udin Purnama eta. Da urang ge ka dieu teh urang ge aya mau babaturan teh. Aya pokona urang Palembang. Saha? Aya konangan tuh aya tinggal kemana jadi mah teh aya. Ka dieu tuh bro. Ngobrol jeung aing deui bro. Sok atuh ka dieu. Ka dieu tuh. Buru-buru eta saya teh si ieu teh poding ngaran seubeuh. Si Alex. Eta Alex kadi buru. Katak bizar lain mana? Katak bizar. Aduh, bro, sehat. Iya, mah sehat, bro. Kalom. Anjing kan harus dipain diri lu. Tenang aya aing. Kayak saha ngaran teh pohon. Saya sia goblok. Aduh, aing poho. Aing poho ya, Beng, damang, Beng. Alhamdulillah, aduh. Bismillah. Damang, mana ka mana wae? Aya. Aduh. Jadi kieu bro, jadi kieu rengekeun aing. Ayeuna teu kikian teh jadi eueuh setting deui lah. Jadi sepi. Tah eta. Oh, job bener. Oh, job sepi pisan. Cik eta tuh aya ucing di rantang. Cik ada sabatang. Gua sabatang deui teh. Beng. Kumanya? Biasana kan soalnya si Kidin ya. Heeh. Tah eta si Kidin ka mana? Teuing eta teh. Sabrak bubar leungit. Itu aya di tukang ditu. Jika nama di tukang lah kedeung. Kira remu di dinya teh yang ribut. Ka dieu bebeja. 10 Beng. Iya. Oh, aya nih. Itu ke mana udah teh? Ke mana? Ka dieu di dieu. Din Pengoran ka kulkas. Kunaon? Ka dieu. Di garium lagi di Ngari urang di dieu. naon ieu salah jadi kieu. Aduh, bitara urang ada teh. Jadi kieu bro. Teh jadi ayo ada Sakirin kieu kan. kieu reukeun Bukan Beng. Kalem. Iya lah ka beli heula. Soalna eta. Kela atuh ya. Heula ya aing mampo. Ya soalna rada genting ya ieu teh ayeuna asli. Ini sarada kieu rada sepi jelema teh. Asigana aya ieu Kela itu asaran luas gitu orang teh ka dieu teh bah. Luas kunaon da tidak dia ke tahajud atuh ujug-ujug di gerowan jelebeng. Kira jam 8 gitu. Kurang jam 10 berang. Tahajud mah. Alhamdulillah Din euy. Damang atuh teh salaman urang teh kumaha ya. Aduh, ceritakeun pro. Cenah. Yang di dieu sabi.
Ya, di sini itu nojos kan eta. Yes. Jadi barudak mana wae teh nu kamari ribut teh. Kato ngabas ribut lain. Ya, geus aya ngumpul ye si Ebeng, si Idin, mana sapo. Anu can aya teh saha euy. Pino, mang. Aya mangkat Pino. Aya keneh hiji. Pino ba ya, Pino ayo mangkat ayo. Aduh siro geus ting ka mana euy? Mana baheula teh kumaha? Siro tadi. Tadi mau diceritakeun anjing ya ada kenangan aing tidak berbentuk dengan kata-kata tapi dengan kemesraan sih. Asli. Aing apa sorangan pan sia apa cuman aing berputing bro. Aing dia. Heeh aing sok masuk aing sok era aing. Penting ka mana eta jadi saprak pandemi lah nya. Bubar teh saprak aya corona. Tah tuh kieu aya mah din kebenaran urang ngabahas baheula ke syutingan. Oh gitu. Nya. Sok. Ieu mah urang mah limbet ngomongkeun ieu na cuman mengenang lah flashback gitu. Jadi kan urang teh baheula teh susah, senang, sedih, bahagia teh aya nih. Balik ka imah pan ke majikan balik. Aing sarua nya. Berarti urang Mana dicerekan kita? kita anjir katanya hewan dicai. Aduh. Bener oge bae itu kudu dibahas oge. Jadi fana sugan aya engke bila aya nu komen nah tebet yang di syuting urang gaskeun. Jadi Kita teh jadi saya teh di Purkon. Lewat kan pegat dia. Tuh bisi apa di Purkon tah eta. Haji Purkon nu baheula nih. Bapak Siro. Nu eta dihanap tah. Haji Purkon. Tadien. Jadi kieu Din. Anjing biasa pinu kieu goblok bangkore ka mana ieu aing ieu. Selama ya selang aja kita lila ya dina konten baheula nah dia tong polotot goblok sabar Kalem. jadi baheula teh kan urang sok syutingan enak tara gitu nya tambah tuh teh nanyakeun mana jadi kieu cenah kieu aya mah tadi malahan keur bakti urang ye da mah rajin lah jadi kieu bakti tadi teh cintalah cintanya ka mana ari kreator cenah ayeuna saha nu ngomongna teh Siga tadi anya kene bah. Ieu mah sebenarnya lamun anu nya kitu teh saeutik nyeri hate tapi atau oge gitu nya nyarahoeun. nyeri hatena Teh kieu lamun misalkeun urang baheula terus meureunnya berkarya nya ayeuna teh geus jadi nya. Ya geus ngeupel berkarya bisa gitu Bener tadi orang ulin ka Gelgo Kawung gitu. mana gua ulin Pan urang ngonten oge di Reatif Pasirangin ieu. benar Nyen konten jeung Gilang oge aya tim Reatif Pasirangin cenah. apa ada urang Ari apa Burahol digarap di teu cenah aduh. Sinte eta mah geus nuju ngadamel carita cenah kitu Ari bungahna naon teh dia teh naon teh sedih bungahna kumaha anu bungahna mah berarti urang teh anyarahoeun gitu urang teh sok konten gitu apaan sok da rapaleun geuning maneh teh di cek kalong teh telepon cenah siapa terbang ti heula teh nah itu dah lamun orang mulai kieu nya maaf ya mungkin semua orang tidak tahu aslinya tahunya cuma di YouTube ya. Aing modal teh heula ka Medan, ka ujung Berung Medan. Anjing. ujung burung Medan kaya ge Bandung ujung ngajar, jelema ngajar-ajar. naon Kepira beuh. belut naon Lain gelut. Hang kita tanda tangan. Dina bujal kan. Anjing. Bae kamar orai cenah. Jadi gitu merenya Din bungah nate jadi mana teh dikenal mereuneuh bari jeung can Bapak jangan dulu sombong. Belum terkenal. Kudu bisa ngabedakeun terkenal jeung dikenal. Nah itu saya baru paham. Nah dikenal ini jangan ngerasa. Sayangnya teh kumaha tah resep kikituan kumaha sih? Nah, jadi ieu bari salah sok. Salah sok. aji kalau Masih eta da bakal si heula we Mending mobil heula liwat. mending udud heula ya nama cik atuh ududna mana ya sebatang. Aing kan aya sponsor euy, sugan sponsor. Jauh. Kartu beng udud beng enak beng udud hei eta gorong kamari Garong kamari. Kemana sih eta? tah kitu nya bah Resep berkreativitas teh urang di teh gitu. Naon tah? tah bener pisan ya Sok jawab Radin
udah ya. Karena sponsor jadi tukang nasi udul itu lah. Iya, ulah teh mongkeun ya cenah Apa sponsor. nama nggak pernah nyian film dulu? Alah, gagal. Ayo kebayang teh Mang Ijal. Cenah rek nyeun iklan. Mah iklan saja mah. Hariweuh tah. Bener eta dasar kudu lalakon Mbah. Nah, emang kudu aya bahan ceritaeun pikeun urang teh naik daun teh gitu Pak. Sok kumaha lah dieu. Idin heula. Ki edeng we. Sultan mending ge. Suten. Keras gunting batu mending ge. Iya kan lobaan jelema teh. Sok gambreng. Anu Dia anu hideung Ngajawab. anu hideung poek ya. Tan hideung poek. Sorangan mana sorangan? Elah, Mana urang ieu? Geus. Mana kitu sorangan? Coba ada anu sok ngawas. Polohos sama. Sia kieu eta urang mah kieu teh wah. Heeh. Eta mana nu hideung? Urang mah barodas. Berarti mana ngajawab? Mana nu ngajawab? Oh baik. Mana nu ngajawab? Kumaha Nya teh kok. Non tadi teh kan. Non dari teh Kang. Resep Ngonten gitu. kreativitas. Oh. Gimana kaideunana? Di mana mimitina asal usulna jeung mana saha ngaranna? Si saha ngaran? Aing ieu hanya poho mah urang ge teuing aing teh. Kala mobil ya. Oh, kembali. Ada maklum pada jadi di kampung gitu. Ya nggak di kampung kalau Pak. Enggak. Tong hilang kreativitas urangnya. Ududna. Nah ududna. Kala mobil ambulan ya. Mungkin tanda tangan gin. Mang Dadang. Nya, terus. Ya. Mang Dadang eta, Mang Dadang. Anu baheula eta. Sa ieu anu ieu teh nih. Bling. Bener. Kayak ini dulu nya. Masuk atuh buru. Oh mimitina kunaon? Mimitinya kumaha? Jadi kieu mitina mah nya orang ngabas ya. Heeh. Dina mimiti persyutingan teh jangan ilmu aya Ilmu naon heula ilmu hitam emel. Ya masih. Maaf ya pian kenanya. Kela santainya santai. Ya amakeun ngomong sieun. Kesel. Jadi ya ilmu teh lain ilmu hitam ilmu lama nya jelas. Kahijina ilmu berkreatif, ilmu di segala bidang lah. Nah, kaduana urang hibur masyarakat. Nah, segala lah poin namanya resep lah Mimitina kumaha pan ieu nanya teh mimiti. Jadi kumaha ieu? Aku di wasitan heula. Pan mimiti ngaran gini. Ieu bensin kade. Sok ebeng ke bawah sakaba-kaba ku jara lemah. Apa awalna teh di Awalna ebeng jadi wanita teh kumaha? hayang sorangan. terjun kena dunia hiburan lah ya. Ya maksudnya Berhubungan per malam berapa gitu. Pakai hiburan malam. Hiburan malam. Pakai hiburan malam. Aing pernah Pertama-tama orang PR. mimitna biasalah ya krek kieu tapi resep iya. Saya eta bawa panggil si Ami situ bisa di Manehna nu hayang nyapa urang maklum fans murid. Sieun disamperkeun ini sakumaha. Kira ngebahas ya teman. Jadi kondisinya orang teh pertamanya diajak lah Kusaha Mas Juna. jelas. Seberapa kali melakukan eta seberapa kali di mana? Di mana nah terus boga efek jerapan Pak. Teh. Hah? Ya kudu kooperatif sih jadi Sok sebutkan saha-saha jeung budak mana wae barang di mana ditunda. aing DO atuh. Naon DO muatan. DO eta hayang bener baik di dulu tadi baik. Kumaha baik. kira pertamanya orang diajak Kusaha. iya jangan gitu jangan mau bener aing mah Kalem. Tong lemah mental baik di dieu mah. Sok buru kumaha. Kusaha teh. Itu nanya seberapa kali? Aing hayang di mana eta barang buktina di mana? amuat ya balik ya aing balik ya Balik ka dia. orang tuh jauh-jauh di Palembang kan dia datang kira orang tuh naon podcast Berarti ngaran teh ebeng naon sih da? Ebeng Selegar. Teh kan marga Palembang mana mah. Selegar. Jidan gini dan nih eta Jini. Film aja. Terus beng ieu penting aing. Soalna rek moro anjing. kira tuh mau aing sarua rek gitu rek mangkat deui ke Palembang cenah kahijina urang teh diajak kontenan lumayan lah rame oge itu di
diajar bikin bisa Bisa naon. ya goblok Bisa naon gitu aing teh beri. bisa lah juga lah kasih jelaskan ya Bisa naon maksud aing teh geula. bisa ruang liung bisa ngonten bareng gitu lah kan ka ayeuna berhasilna eta geus berhasilna urang kecewa teh naon heula segina meureun ku jauh jalan Ke jalan mana? Aya jalan mana aing teh? kalau jalan mah gitu Maksudna pan aya jalan teh model di dieu ya maaf yo aya nangewer, aya kemana gitu. Eta jalan mana? jalan menuju ke itulah Berapa orang di Tilu. Di TKP berapa orang? kan hiji kabur ke bawah Ada yang melakukannya apa teman Anda? Jawab. teman Pokoknya jujur. Hei, kadieu. Hei, mana itu tutup termos kadieu. Eta kan ada jeung calana geus eta. Maksudna kieu aing can angos tenang maksudna ieu mah prom lah jeung model jeung aparat kieu maksudna sok seberapa kali mana ngelakukan eta Dua. mana wae barangna dua barang itu di bawah di celana maksudna di mana eta dibere barang di mana tah mana barang mana itu eta nu dihanap iya mah aduh bawaan ieu mah ti ditu Jadi inti merdeng maneh teh ajak lain buat hayang Iya tah diajak lain kayang lain hayang sorangan sih urang diajak eta maksudna kitu lah Tah, mana urang hayang ana jujur pokoknya terbuka deal diajak diajak tah dina diajak eta ente aya merasa menyesal apa pemenangis kumaha nyakal teh kajina nya urang teh si anjing ngaganggu we nya korek bener korek heuh tuh lihat ya kajina nya urang teh bahagia aya tuh gembira aya sedih aya yang gembirana urang bisa heulah bebarengan babatur gitu anjing tah selama maneh ngilu ngonten eta harita maneh merasa anu dirugikeun teu ti maneh gitu ya mah jujur ya waktu rugi materi naon gitu aya teu nu merasa dirugikeun hari kerugian mah sih lah tang dibahas namanya maksudna babaturana nyokotnya di mana itu barang hari barang mah teh Cianjur gitu dijual ke mana pare urang mah nanyakeun dijual sabaraha karung we urang mah sakitu pare tadi soalna eta anu kalingitan warga Cisauk jelema tilu kumaha dan nu hiji meureun setengah anjing sorry aing tong belikan di dia mah di acara ieu wayangna udah kudu ka serius anjing eta serius anjing urang mana eta di rumah jadi aduh iya angin geus nangtung goblok anjing nangtung eta bener penonton urang mana saya teh itu gitu ikan sing teh tuh si itu mah koma tuh nemu ngajing celana teh lah teh cicing modal nya di sarung teh di cicing deui gareuleuh jalan teh mah lalaca teh ngenyelmes geuleuh lalaca gitu lah pajar ke sana anu mah anjing jalan teh jadi buat jalan jadi pelak balik ke permasalahan eta maksudna karena aduh hampura ieu penonton sadayanya kalem eta maneh maksudna kieu bae gitu lah maksudna mah eta melalui paket mana ekspresi pengiriman barangna urang ieu paket henteu sih urang paket mah ngejar ieu we ngejar kostum paket C itu mah sekolah eta bos paket naon eta maksudna maneh eta ngeluan paket jadi nembak ke paket C lain paket anu kayak pelebaran dibagikeun aya Astor nih aya Silver Queen aing paket lebaran lain mah ieu urang ngiluana paket terkuntu we maksudna mana eta ti warung mana nyokot anu pan meureun aya nu mana nyokot ti warung mana warung jeung udud naon gitu saselop udud mah tapi tiap lebaran meureun bagikeun Astor ieu sakelar geus jadi daeng intina mah ente teh ngerasa aya nu dudukkeuna ieu teh jadi lembet merasa aya rugi menyesal pakumaha nya cuman bermana teh geus meluangkeun waktu baheula urang nepikeun ka rek ngajak macu bah kela tuh kadak syuting heula tah gitu urang teh gaya syutingnya itu arti gitu jadi aya nomeureun harapan teh
pupus ya mah Pupus geura siga lagu dewa pupus geura sok gitaran Pupus teh eta pupus. Aku tanya aku tak mengerti sia jadi kieu laguna teh pupus. Sok coba pro kumaha. Ku tak mengerti apa yang ku rasa. Rindu tarik jeung lagu-lagu ke heula can beres ieu bro. Oh jadi deng meureun nya di cek ente mah pernah lah harapan anu baheula dikembangkan diharapkeun ku ente teh meureun tidak sesuai harapan tidak sesuai harapan tapi da cek urang mah teu sia-sia oge be soalnya si eta kan beraan jauh ke keluarga aing urang gitu harapan sih jauh ke keluarga jadi model keluarga teh geus dileungitkeun gitu kan jadi tadi asupkeun di ka si Ebeng meureun kejelasan penjelasanna kitu ke si Ebeng nya kayaknya orang nanya ke si Idin ya Dela teh ngiluan ngonten teh apa karena kahayang sorangan apa emang diajak Oh. Jadi ini apa ya? Iya, udahlah jangan basa-basa jangan basa Batak lah bang pelan-pelan lah Kalau tagihan belum menunggah. Jadi kieu bah nya kumaha kapungkur gitu nya. Saacan masuk kikieuan gitu. Terus ya penonton tak apalin ya kikieuan teh jadi kikieuan teh aya kikieuan aya kikituan kudu jelas jadi kieu tuh kapungkur tekan gitu. kan dan kapungkur teh kan jeung dibuang di mana eta barang si Aji gara barang sorry jadi kieu kan garong pare sarua di mana garong gimana ka sahal juga pare baheula mah aya teh aya penadah pokona mah nepi ka dituturna ga abi ku si Predin apa teh maneh jeung si Tobing oh eta Hotman Paris sok buru terus nanti jadi gitu jadi kieu oh gitu urang mah terus bener serius ya tinggal sutradara gitu kalang geus nelponan itu kan di kiki jadi kieu atuh saacan asup dunia konten kreator lah itu mah sebenarnya abdi mah sanes resep dina syuting atanapi janten aktorna gitu bah kapungkur mah resep dinu ngedit gitu ngadamel video kana itu tah video anu viral teh ieu anu hiji kutiluan anu trisol main bola lain ditalipat hiji nih labu hafal hafal wae ieu juga pembuat di trisol jadi gitu jadi masuk dino konten kreator mah nya alhamdulillah masukna sarengan gitu di kieu kreator teh digambang gitu sarengannya digambang maksudna jadi maneh heula keluar asup lah kan ditebus teh anu digerek ya aya di kira keluar asup tuh kumaha aya anu di keburuk gitu ya tadi dari keburuk tadi si eta mah pemikiran wae tong ambil negatifna ya kela tong ambil negatifna nah emang anu kitu resep ya jadi gitu sebenarnya mah diajakan ke baheula teh gitu urang hayang sih sebenarnya mah yang resep lah ke kontenan hayang ke kumaha konten goblok konten nanti yang digambang gitu gampang wae sia mah dulu detik-detik euy bahaya ieu mah jigana ya bahaya paur hayang urang beak pasti ku caranya terus ngonten gitu teh nya orang hayang gitu bergabung lah yang gitu berkat ya gitu bisa aya ke berkat geus ini yang bergabung lah di kieu gitu nya di dinya di mana gitu sebenarnya di dinya urang loba ngomong sebenarnya bah pantes bener urang loba nanyakeun da jual cau ge ngomong kakak sorangan gitu jadi urang boga kesan sedih gitu nya pihak kamu cicing atuh budak jangkung jadi siga kieu bah balapan urang nonton aya setahun setengahnya tahun 2 tahun 2 kali puasa 2 kali lebaran 2 kali
Asa jauh teh teman kurang. THR. 2 kali buat THR gitu. Asa Ingat. jauh teh. 2 kali Ningali jual motor. ningali jodoh mah. Yang di Eta ente modal naon? Apa kemis lah. Nilang batu. Asli beurang nyeri. Nilang dibuta bakal lolong ke dieu. Da lamun aya gawir kan gugulutukan gitu. Ada batu. Kuliah lah kuliah. Nya gitu. Jadi siga baheula teh loba ngabohong teh kieu bah. Tinyo ka tete saya aya minum. Oh. Oh, sok teh lanjut. Aya bari nyokot ngabeng. Ya, iya. Anjing eta mah goblok. Jadi saos. Ayo mah eta bah. Ieu mah saya. Kaldu anu ieu. Nu pagi. Terus Din. Itu siga kolot pan nanyakeun sataun lah kikituan naonan gitu. Naon sarua lah naon hasilna gitu. Gila nya urang mudik. Mancat apa teh sekolah. Orang sinya mudik ke Palembang gitu. Tanya mana sih hasilnya? Kadang gitu. Jauh-jauh di Palembang. Heeh. Alhamdulillah. Cek aki teh nya. Mana atuh ladang konten teh cik dewek ngasaan cenah. Saha? Aki aing Carekan atuh. Telepon Urang teh siap di dinya teh nya urang iraha gitu. Eta geus kanafi urang teh mikirna kitu nya. Tadi di dinya teh fi duiteun. Nya fi duiteun. Lain pi omong Lain cangkit lain. cangkit. Sa di dinya teh urang nepi ka bohong bah. Nya. Urang nginjem duit ka babaturan 100.000. Da bosennya unggal balik ka imah, mana hasil konten cenah. Urang nginjem duit ke babaturan lah 100.000 balik ka imah teh. Can nanyakeun urang mere sorangan gitu. Tapi dirinya teh curiga bahwa barang eta teh barang ieu. Barang wae. Tapi ayeuna parek keur mahal. Kadang mucikarian. Terus kumaha? Mucikari. Nah gitu. Jadi disebutkeun lah ka kolot. Ke mana tuh nah? Medok. Jadi dibere lah kurangnya tah ieu. Bah tah ieu teh ladang konten. Dibere naon? Jelaskeun. Jelas duit. Tapi Duit baraha. ada 50.000. saatnya kita berbohong untuk Kebaikan gitu ya. Dan Jadi, untuk menggembirakan baik. orang tua lah. kebaikan naon dianya si kolot atau iya ada orang teh tapi di dinya teh merasa Tapi lain gitu bah. kumaha Dedeyeun. pasti Da, lu kitu teh atuh duh. kan bae di dieu mah da saha nu tersebut Heeh sih, itu gitu teh nama. Tapi pas dioperasi di pelabuhan teh kan. coba kalian tahu ya gitu pare wae sih Lamun dina ngonten mah orang bener loba bebeunangan bah. nya pasti Model ayana orang bisa ngamera, bisa ngedit. Eta teh berkat siapa? Berkat saha? Berkat jelema Berkat siapa? loba nya baheula anu urang hatur nuhun pisan geus ngajarkeun nya. Ini mungkin pertemuan keluarga Nya hatur nuhun pisan oge siga aya Kang Kiki Polres gitu. Ka Yogi, Ijal. Ijal oge termasuk. Aya share masuk. Sekarang katanya mau Anjing si eta. Padu aya yang padu wae sia ka dia ya kawane mah ngobrol jeung aing. mana bisa kikian ngonten teh bisa video bisa ieu teh meureun ngedit Tapi eta teh segala video bisa diedit. Tah, Ya, pokoknya tinggal malahnya. bener. Kieu bah, aslina urang tuh bisa ngaleungitkeun kieu kreator. Kieu urang najan Masih ingat kena kaki ingat orang da eta perjalanan orang baheula di gitu. Sakieu teh cenah kieu kreator. ieu cepak serangan naon ya gitu. Hayang jajan no? Engke aya ucing. Jadi gitu loba ilmu lah gitu nu secara langsung teu diajarkeun oge gitu. Tapi Anda merasa bangga gitu sejak Anda bergabung di maaf nih di kreator. Maaf saya dari Jerman gitu di kieu betul teh. Sudah kieu ngerasa bangga apa yang disuka itu kalau syuting adegan apa adegan mungkin Iya bener. Kela masih nanti adegan-adegan ada maaf nih adegan itu berbentuk pornografi atau secara integrafi gitu ta. Pornografi kita kan porno pakai. Oke, lanjut Din. Maaf. nah jadi kemudian Din sok lanjut Din Jadi kieu bah tadi Abah pan nu nyalin cerita gitu. Ti saprak kurang ngejebur sakali kana balong kunaon gitu. Kunaon teh langsung dilalapkeun. Hampir di KB episode urang teh kebagian we na balong gitu nah tah. soalnya kieu asama si Ebeng Heeh. kan urang teh curiga ieu Naon? beki-beki si Ebeng mung laladokan bung kejeburan Tidak yang ngagaya wae pan si goblok. aing curiga aing teh
Kan orang saya nggak tinggal di Rapi gitu kunang irah teh. Aji kacawan enak sih ya. Kacawan enak sih ya. Terbuka ya nama di dia mah. Terbuka ya nama di dia mah. Nggak berarti tah, lah aing nya. Ya ayeuna kieu di hese. Di syutingan harita keur ngonten. Ente pernah ke non ngabohongan ke urang gitu, ngabohongan ke kabehan lah. Demi ngabohongan ke non teh. Ngabohong lah pokoknya mah dina Segi naon heut pas atas keur atunya ngomongna kumaha nya aing lieur gitu. Jadi mana pernah ngawaduh teh ka kolot. Mana nggak tahu orang ke Jakarta nah aya dijil di Bandung. Kita salah, daek salah nyekot tiket. Aing lain maksudna ngabohong. Eta ka mana teh jurusan naon? Kamaracang. Maracang. Oh. Ngabohongan arurang demi Sebuah hati. Demi mewujudkan ambisi maneh. Cintaku padamu. Maksudnya Ngabohong ke arurang demi aing mending ieu heula gitu, mending ieu heula ye. Ieu mah pugu-pugu. Ngeunaheun gitu. Berikat. teu urang pernah teh. Lamun di ngerti. Jadi kieu meureun maksud abah mah aduh lieur aing. jika non urang teh boga geus pugunya boga kegiatan syuting gitu. Urang teh ngabohong moal di syuting karena urang aya kegiatan lain gitu. Gitu. Nya Tahu urang mah jujur berarti baheula syuting gitunya eueuh tekanan naon gitu. Maksudna eueuh paksaan gitu. Jadi urang sok misalkeun nya teuing sih lamun cek batur mah gitu. lamun reka dieu rasana sok bebeja gitu urang mah. Maksudna paham ka berarti paham. Siga lamun isukan ngonten hampura urang mah bisa gitu. Gitu mah paling gitu. nya. Eta bener tapi Naon teh? dekat itu teh ka mana itu kan. Ka dieu. Bisa kan mah teh project jeung urang. Ulin di batur. Oh, mah teh rek syuting ieu ayeuna. Tapi mah teh aya nu ngajak collab misal. Tiup lilin. Tiup lilin. Ngabohongna maneh lain buat rek collab jeung batur. Tamarek gawe. Ngabohong rek arek kita kolot, ngarit, nyokot gini ikut. Ada rek collab jeung batur gitu pernah gitu. Pambelaan ning Teu tah. anu ngarit mah batur. Nah, Dengan ngarit dekeun teu cenah pro. Urang rarasaan gitu nya, rarasaan. sok pikir-pikir lah. Terus poho oge gitu nya. Misalkan aya proyekan, emang sudah teh aya kegiatan syuting gitu. Minggu hareup syuting euy gitu kan sakitunya dina grup teh. Grup mana ieu teh? Grup kreator baheula gitu. Jadi ayeuna grup eta Aya. Jadi paling nya non urang ngabohong dina basa-basi dina grupnya pernah gitu. Bawa mana teh bogoh. Heeh. Gitu paling bah. Jadi henteu ngabohong ieu. Eta makan baheula nya meureun urang ge masih kene resep atuh ka dieu nya. Da urang kan niatna ge meureun hayang boga pengalaman, boga ilmu, Kuat pasti kuat eta meureun nya. Jadi aya nu ngajak itu kieu da tadina urang sugana tuh boga ilmu naon ngadi teh dieu mah gitu kan. Nya urang mah maksudnya masuk akal sih gitu mah teu jadi masalah gitu lah. Ada urang ge sarua meureun da teu bisa unggal ieu aya gitu kan. Ayeuna kieu poin plus PQ kreator teh anu baheula ngonten ente anu ku ente enak kapake anu moal bisa non mau bisa maneh leungit lah. Sakan ilmuna Kalau di motor dia eta. Motor dia liwat urang anu paling non berharga ke mana teh naon gitu. Wah, loba pisan sih. Lamun ti kieu mah kabeh oge maksudna teh ilmu anu diberekeun teh berharga kabeh oge eta. Ngan anu paling berharga mah nyaeta harta yang paling berharga adalah keluarga. Anjing komplit anjing. Kopi Iya bener-bener gitu. Oh eta beng ngopi. Oh itu. Oh, siap. Bikin kopi.
Lu Bang. Saya juga mau lila gitu. Iya. Langsung ke Palembang. Iya tas ada gelas tah gelas jeung eta na teh jeung termosna ya. Aduh, Bang. Jadi kedua mana orang resep ka mana teh pada geus. Ayo mah sombong aja kepake di naon tukang Kopi hideung teh. Ini tong diaduk ya. Tong Diaduk. biar ada manisnya belakang. Tah dulu. Bisa teh Beng. Nangtung atuh tong cigogo wae. Asa mah dia nyokot softtek teh, Bang. Kumaha gitu. Eta mah nya geusna nu masalah baheula mah ku ayeuna ulah ketika seperti kitu deui lah nu geus-geus nya. Mending urang teh teu konsisten mah mikirna karena nu kali itu duit teh heula mah teu bener akhirna. Ayeuna anu ngajak mending ka dieu. Bukan abre nutup lagi. Ayo koleb ka dieu dibere duit kan meureun buktina mah mana gitu kan tah. Iya bener iya bah gitu. Pernah orang aya gitu hiji kontennya nya lain konten atuh. Ieu teh kopi. Nuhun Bang. Kopi Ududna mah udah urang kru pernah siga non ngonten baheula di produksi gitu ya bah. Sebenarnya loba oge gitu ilmu-ilmu anu Naon? anu kurang beunang teh gitu model Yang benar, Pak. nempokeun aijal, nempokeun aciko gitu dina video gitu. Gitu bah. Jadi santena orang jujur baheula aya emang aya kitu nya. Ya naon sih? Bah. Ini sih nenganot kok. tuh balik lagi dia mah teh. Nenganot teh. Sugan rek. Sugan aing teh. Iya bagatan bagaimana serius lain sugan. Nanganan kok. Dengan pacar juga maneh. Gitulah. Kade teh kubeli laguan ke pas kieuna aya rada indah. Kopi lah Bray. Sebenarnya Bray mantu dia aspro mana Bray? Duh. Eta duh salah. Keditit. Apa nih keditit eta mah? Ulan pika ngomongkeun ulah. Tah enak ya. Pro mana urang cenah ka maneh Pro. Ente harita inget keneh teu mimiti asup Da emang kapaksa Ngonten orang teh teh. lakukan eta teh. Si opsi anu barang di mana sih? Tiluan asli tiluan. Urang di mana? Barang mana salah Urang mah teh saukurit titah bawa. Orang mana hungku eta. Aya nu urang Palembang, akan baru jeung urang Bali. Urang mah ku sakitar ieu pangwakeun barang ieu. Eta barang dikemanakeun? Dikemanakeun? Abi mah teu terang, sumpah demi Allah abi mah. Teu terang abi mah. So, nah eta Pro jadi miti maneh. Abi mah kudu piwara hungkul asli Pak. Bisa sok ke mana eta barang? Abi mah asli. Geus Kudu piwara hungkul. di meeting ngilungan teh. Tadi di mana barang eta? Saheula maneh karena hayang sorangan. Apa diajak gitu, Pro. Intinya sih diajak. Jadi nggak ada paksaan, cuma disuruh kayak ya ada yang nelpon kan ke saya. Kadang nyebutkeun deui teh mah. Teu naon dari teh aja. Di Jerman dalam mah tani. Nelpon kayak gini. Sibuk teu cenah. Ya pasti kalau dibilang sibuk ya emang sibuk kan, orang lagi kerja. Anu ngajakna salah. Mun teu salah mah Obri dah. Obri teh saha? Aing mah si eta mah jadi diajak urang. Orang mana? Pokoknya mah ngomong ke gaweteun teu. Dirinya gaweteun teu. Terus naonan. Kumaha ngomong diajak siga kieu macam teh. Daik naon tuh orang tuh orang sekian maafnya sok bisa melakukan hal-hal yang tidak ingin diinginkan kan nih Pak. Ngomong kieu cenah mana teh. Baik tuh syuting naon. Urang teh kan urang mah sekolah aja teh film-film siga Koreaan gitulah nya. Semi lain aja. Jadi yo bahaya tiganya. Ngomong teh kalau kitu. Maksudna daek teh sok teh kieu. Cenah pola acting urang maka jadi naonnya. Maaf punten pisan jadi pembukaan motor pembukaan buat sebuah acara mah maafnya urang teh bisa. Jadi maksudna syuting naon heula gitu urang teh. Aing geus kitu cenah teh. Nah, aya cenah ieu mah mun di mana kontenna berbentuk naon? Berbentuk pura-pura
mati membung. Lain matinya Membung. Cenah can gitu maksudna. Ayo teh orang cobaan bae. Pas cobaan teh kadinya emang sih telang teh masih kene babaturan kene. Yang cuman orang geus aya respect kayak cuma jadi cinta. Anjing. Maksudnya kieu sudah kumaha ente karena ente sebae ngajak hayu cenah ka mana nyanyiin konten berbentuk mana. Jadi kieu apa bentuk konten hayu. Ayo teh mama kayak lagu nih. Sok maksudnya Di mana? Mungkin pandangan pertama. Maksudnya hayu jeung teh pas nyin konten teh pertama teh pas ngintip sineng irohnya. Aya awena eueun nang irohna jadi ieu abdi nu teu jebur eta abdi nu teu jebur di pasian teks teh bahasa Jepang. Oh anjing kumaha cabi teh ieu abdi bade jadi naon bade jadi samurai na. Di nyata batu-batu mah teks Sunda abdi Jepang, komite Jepang. Aduh bingung jadi teh emang bakal ngarti. Cap deui gitu. Heuh cap ce, langsung tang sih teh. Hai teh. Ya kitu deui. Ngai cirinya teh nya oh mungkin bakat urang beuki heureuy teh di dieu kurang teh dicurahkan teh. Tidak emang aya aja Tidak emang ayam sekarang siapa? lain maksudnya Lain maksudnya maksudnya ya gitu teh oh nya udah entering udah gue sini iroh neng angger ning iroh nama nih Kawin kawin batu namanya. Kawin. kebatur Batu soal. daerah semoga mungkin ya kita juga masih satu keluarga lah sama Q Kreator semoga udah menikah Ya, kita juga gak akan melupakan kita. Amin. Ya barangkali ntar mau ikut konten lagi siap kita tampung lagi lah. Soalnya cuman dia lah. Hanya dia. Ya kayak gitu. Ayo kia bawa nanya teh. Iya tadi tanya kalah. Sulit. Ayo enak ngajawab urang lah. Ngajawab ya enak. Masalah abah kamari. Di mana eta kamari? Itu indah paremalin ku urang. Dijual ka saha eta? Sok kumaha kanya naon di? Ya pertanyaannya kumaha kayak pertama masuk di Q Kreator. Mungkin sampai jatuh cinta. Sampai jatuh cinta. Gimana rasanya? Anda mendapatkan sebuah wanita yang Anda ikat terus dapatkan kesannya apa bahagia dari teman. Gimana pertanyaannya asal balik ke? Singgelut. Gitu bah. Jadi abah gitu di salila di Q Kreator gitu. Tadi ajak atau kumaha gitu pertama. dapat Yang sahaja. ngilu sarangan. Nama dapat amat can ieu nah. Can aya beuki yang ngilu. Teh urang can diajak. Saya ngilu sarangan orang mah. Berarti ada Iya kan. kopi gaya ya sih kopi di Jerman. Soalnya mah utis masih kan di. Itu sih kopi di Jerman. Bulan di mana eta? Laguan sok. Kumaha cenah? Ci kopi kalapa ala Ini dong kalapaan. kayaknya Ya kok. mau apa Eta mah urang ngiluan hayang gitu. Hayang Urang hayang ngiluan. Itu hayang ngiluan. terus aja kan Gina Ngiluan. kumaha tah? Tang segitu iya ditanya. iya pan ieu urang moal rokok engke tong ditemukeun ieu nama soalna can aya sponsoran nya di nonton dibelulkeun lah Beda di kotak-kotak juga di Jepang. juga di Jepang di maksudnya rada dibelulkeun soalnya kan Ieu udah naon ieu kala dikieu nya. ada udut naon bukan mah ieu udut nikmat tapi namun bapak Urang mah yang minta genep pas. iya bukan mah kemarin kan jadi sponsor mah jadi sponsor mah bakal payu ya Geus baheula. Panonona gerowan atuh. korek aing Panonona gerowan yang isu. yang menek di belak-belakan mah aduh mungkin buat Pak Sami sama Panono tahu kan kita dulu pernah bikin project bareng di iklan ini Iklan saja. masa Mungkin acan. kan di blur
pernah Mungkin disponsori. mungkin kita pernah jadi partner bareng, tolonglah kita membuat lagi satu channel ini, mudah-mudahan Pak Nono dan Pak Sami bisa ikutan berpartisipasi ya. Berpartisipasi. Partisipasi. Terus bacana partisipasi. Itu benar. Biar lebih ceria lagi kita mengobrolnya mungkin. Ya untuk ke depannya ya mudah-mudahan kita bisa gabung lagi Pak Nono sama Pak Sami di sini ya. Ada keren kayak deui mun iklan 10 detik atuh ieu iklan sajam. Nah, ada iklan jarum super teh 3 poe gitu. Teu kumaha tah, Bah? Urang eta mah hayang niat sorangan hayang ngiluan gitu kan. Da nempokeuna urang resep urang mah kana konten mah. Pokona kana seni-seni kieu mah lah nu karya mah resep lah gitu minum. Ayeuna mah jadi ngiring nyungkeun dukunganana. Ya, ayeuna mah. Nya aya nama Jadi intinya mah kieu model ka urang pasir angin. Kamari mah Pokona mah sadesa pasir angin lah. Sadesa pasir angin ngiring dukunganana bawa urang Iya urang mah tahu, pampang nama tahu kembali biasa sabaraha hiji aing bingung. orang juga kan kejual gula. Ya mending bapak nu ini. Mending bapak nu eta pabe nu ini. Mending itu. Ngobrol maksudna kieu. Mungkin ka warga masyarakat Pasar desa mana pasir keju angin. oge da loba Pasir angin mah mun 35.000. 10 mak urang teh anu dia. Kalau sih bener ya. Maksudnya ya mau menyampaikan. Jadi mungkin terbentuknya Tuh, kita pedasna aing loba. Anjing ieu teh maksudnya kieu maksudnya kieu. Tadi kopi saya. Iya, Bro. Ya mungkin kita ada Itu bere udud itu eta mah direktur. Oh, direktur. Bere iya. Mungkin adanya channel apa namanya? Rea TV. Mungkin ada channelnya Rea TV Pasangan kita bisa gabung lagi gitu kan di sini di acara ini di acara podcast berkreativitas lagi lah. Jadi dibuat konten kita ini. berkarya lagi dari nol. Iya bener. Nu kudu dibejakeun ya ka balarea nya. Jadi Rea TV Pasir Angin ieu lain khusus orang Parigi hukum lain. Nah, sadesa pasir angin ayo yang punya berbakat menyanyi apa debus ya. jadi orang teh kadang sok rek ngajaknya model anu jelema nu resep ngonten, resep nyanyi. Tapi era-era gitu ta. Lah urang babarangan dari Rea. Jadi rea teh loba. Mundur atuh. Kudu nya lobaan we sok, ieu tidak terbatas. Itu lobaan lah pokoknya mah. Ya mudah-mudahan kema urang ngobrol gitu aya orang-orang desana ya mungkin kema ngiring hoyong kieu parurahna ninggal anu engal ayeuna parurah engal ayeuna. Mangga jadi urang mah urang sharing lah. Sharing Gitu tuh baik. Itu sudah sih mah. Sip angin. Maksudna ya mungkin ku ayana ieu mungkin kema Cing beri pangrokol sih asup angin. Terus aing gini. Terus kieu ku ayeuna mungkin kieu heula nya sugan. Tapi bongo hai dina meureun. Jadi hal naon yang bisa dilakukan kurang pasti. Ya. Ya intinya mah kalau cukup subrek ya mungkin untuk orang-orang pasir angin khususnya buat desa Ba pasir itu tonton angin. kayaknya. Kita butuh subscribe-nya aja. Kita butuh tong hilap subscribe-nya aja Rea TV Pasir Anginnya. Kita butuh itu aja doanya, dukungannya mungkin penyemangat mungkin kita sekarang podcast di sini, tapi ntar kalau ada yang banyak mungkin kita di laut ya Pak. Iya benar. Iya kayak gitu maksudnya. Di Kita angkasa butuh lah. dukungannya lah. Di langit. Di angkasa. Ya gitu Ya, aja. Inti nama kita mah pengen menceritakan. Nah kemarin kan baru digelar acara HUT Desa Pasir Angin. Saya lihat di beberapa media lah kayak koran, kayak TV, televisi. Ya. Jadi cocok, bagus sekali yang ngambil kameranya di mana, orangnya di mana. Kayak gitu cocok, itu saya suka itu namanya kreatif orang tuh di situ Pak, di situ. Oh inti nama. Bapak dengar nggak sih? Dengerin dong. Perkenalkan kreatif itu naon. Jadi kreatif itu. Jadi kala. Jadi gitunya Ya. kesimpulan anu baheula eta flashbacknya ke kreator. Tadi terus meureun gitu orang-orang teh aya anu siapa karena diajak karena urang karena hayang. Teu aya resep mah urang mah resep sorangan ya. Idin meureun hayang boga ilmuna naon. Ilmu teu abdi mah ilmu teu, abdi Si mah. Ebeng diajak gitu kan. Jadi Si Ebeng teh ngerasa diajak. Mana ngerasa diajak teu? Kameureun Mana ngerasa diajak? ayeuna ge di Rea TV teh. rasa cuman Sarua jeung kitunya bisi anu hayang Bisi nu hayang hayang ngiring tergaduh ngobrol ngonten ide cerita buat konten naon sok we komen ieu ieu tema naon sebenarnya sok mah we.
aya kejutan oge ke urang Pasirangin dan Purwakarta Indonesia. Jadi ngadangu mah ya TV Pasirangin ieu teh pan loba kontena aya dokumenter geuningan, aya podcast, aya oge. Mungkin kita ntar kalau abis ini mungkin kita ke live musik mungkin ya. Ya live musik lah jeung sajabana ngadangu mah ijal teh rek nyin carita gitu. Tapi mau lara dibejakeun ku urang Pasirangin. Oh jadi masih coming so on. Jadi coming so on. Coming soon. Nah, ieu mah cenah rek ngalibatkeun kabeh urang Pasirangin bah. Dimulai dulu. Gitu. Nah gitu bener lah pokoknya. Mah tunggulah Trailer kejutan-kejutan. ieu mah trailer hungkul. Tunggulah kejutan di Rea TV pasti menakjubkan lah. Menakjub kan baca menarangkupkan. Ya gitu. Pokoknya Rea TV beda sama yang Rea yang lain-lainnya lah. Enggak ada duanya Rea TV Pasirangin mah. Orang-orangnya bodoh. Jeung bodoh aja. Orang persekitar saling tukeran pikiran itu disebutnya apa? One heart. One heart eta mah atuh hiji satu hati. Iya kan jadi sama-sama gilanya berkreativasi. Di Rea TV teh cenah bakal aya nu kahiji mainana podcast ngarahul ya. Ngarahul. Tapi acaranya acara ngarahul. Nya wadul bari ngobrol. nya nu kadua Aya dokumenter. Dokumentasi lah. Jadi dokumenter teh kieu. Putar. Jadi Mang Dodo diputar. Ini biar kela. Kurang Dodo. Urang Mang Dodo da ieu pada maklum da jalmi bareu ki heureuy. Kang Mang Dodo hoyong sumping di dieu diantos pisan ka payun. putar Urang mangko urang nyarita. Urang ngomongkeun di masalah Desa Pasirangin kebangkitanana dan berapa tahun Desa Pasirangin berdiri gitu tepat. Jadi dokumenter ieu teh anu kahiji nya urang mah di dieu ngaliput siga pekerjaan keseharian masyarakat desa bah. Ya mungkin yang suka tani, yang suka bikin gula aren. Kan sini kebanyakan yang bikin suling, Pak. Suling. Sulingnya di tukang Sulingnya di tukang. Ya maksudnya gitu demo apa dek. Terus Nah, nyaritakeun sebuah kegiatan aktivitas orang Pasirangin. ya seperti kamari meureun anu aya di desa teh oleh kobra seperti kitu meureun. Desa abinya ya mah ieu abi ningal sepintas mata eta sana seorang eta. Naon eta? Ular. Eta beda. Eta ular teh. Jadi emang tos setting orang ya hodaman. Ya kena ieu. Oh karena eta. Anu pas aya abi ge ruas yo akhir. Gaya ieu saya cek update teh Rea TV aya kayak si maaf nih si Panji sampun ular. Pas abi teh ninggal nah haning jalmina teh aya jadi pacok jalmina. Oh berarti kami teh itu. Terus. Melihat dulu. Model kan orang teu nyangka di Pasirangin teh aya nu bisa kana orang nya. Bener. Karena muning. Ai di kampung mah tidak pakai mesin lah untuk menggarap sawah, cukup pakai muning gitu. Gitu ta. Saya dulu pernah ikut kayak saya di sini punya Aki lah, Abah. Aki kan punya kerbau ya. Iya. Cuman betina gitu. Ya, maksudnya kan mestinya enggak gitu, Pak. Jadi kecoa. seharian orang Sunda beda sama orang kota. Saya lihat di kota enggak ada yang namanya munding. Tapi namanya Mun, muning, maksudnya pakai mesin lah. Kalau memang ieu teh warung asa teu payu teh tadi. Maaf ya, punten da abdi mah warung sanes keur diicalkeun, pajangan we. Lamun ieu CF sana bari meser deui. Bapak tuh ngarugikeun abdi. Bapak ngarugikeun abdi mah diical kok gitu. Abi. Naon deui cenah? Lagi. Nah di Real TV Pasirangin ieu aya goge konten pertahunannya bah. Nu nyaeta model non eta teh festival karnaval gitu. Sanes festival Gempungan menukar itunya semacam gempungan. Model aya acara-acara formal oge sapertos pengawasan lah. Formal pengawasan seperti naon. Ya guys, cenah bade aya acara kanggo pentas seni. Nah, iya bener. Iya bener. Iya mang iki ya punten ieu pentas seni ieu favorit abdi pisan soalnya tina kesenian abdi dulu.
Seni naon? Terus maksudnya Seni naon? Sunda. Jadi ngomong mulai. Sugan atuh kapayuna pentas Ya. seni teh di desa. Dari Ya. desa. Leres eta bener. Komunitas pedagang tiasa ka. Biasa. Kajaring sarayana. Bener. Jadi tidak saling merugikan tapi menguntungkan lah. Kita untungnya kita mungkin banyak yang disukai, tukang dagang untungnya habis kan. Kan hari ulah orang sebagai Terus anu meser di Terus meser. ada Ica, Mau di Ica, dan anu ya saya sanu bermeser Pak. urang mah nya Pikir apa? ya, bro. Sebagai pelaku seni mah resep lamun di pihak Pihak pemerintahan pemerintah. model lurahnya tidak Ya, punten, itu iya. aya ngayakeun seni nu Pokoknya kaditu. kan terlalu ke Punten ya. Iya maksudnya teh jadi Resepnya urangnya. Komo di lima kan pasirangin mah kabeh juga jalmin teh bari ti hareureui. Jadi resep Ieu teh eta. kumoan lah. Bener di Pasirangin sebenarnya aya emasnya, aya harta karun bah tinu model seni kebudayaan. Mah eleh ke orang-orang kota. Heeh, Anu anu cintailah desa kita sendiri, Bro. heeh bener. Anu ayeuna diangkat-angkat ke orang luar gitu bah. Ya eta. Anu ngaranna teh Domya. Ya gitu, eta tah. bener dong. Kurang memulai deui. Urang mulai Nah, deui, urang mulai yeuh, deui. Mungkin gitu, urang babarengan lah. Nah, anu tiasa nyepeng kenang kana kenang eta mah. Nes. Tiasa nyepeng goong ya kana suling gitu eta. Yuk gitulah orang ngajakan seniman-seniman Tanya, gitu ya. kalau teh Da seueur di Pasirang teh seniman teh beda. seueur. Ya kan Asli. kan dokumenter ge termasuk Seniman, etanya ya. domyak oge nya hoyong seniman. gitu nya. Ya ekspedisi Ya ngisi nang ka itu di Reaktif Pasirangin teh aya ekspedisi oge. aya lah gitu. Jadi weh judulan ekspedisi pasir Nah, Wah, eta bener bener. ekspedisi pasir Ekspedisi angin. Pasir Angin. Jadi Ekspedisi menceritakan Pasir Angin. hal-hal mistis yang ada di Pasir Angin. Asih aja. Ya kan itu jadi itu kan arek horor pan. Pan mistis lah nyeritakeun. Jadi kembali aya ekspedisi Pasir Angin. Jadi Oh, jadi otomatis si sapromer. mencari lingkungan yang hayang serem-serem. hayang aya nu uka-ukaan gitu Oh, oge di nah, nya bisa tidak. nya. Itu mah apa ada kamera. Bisa. Itu ada bapak nggak sanggup ya udah pulang aja Pak. Tah meureun eta nya di teh anu aya keneh meureun. Aya keneh teh. Seueur sebenarnya mah ngan moal dicarios Oh, Jadi bikin kejutan lah. Episode dulu. Jadi benar, bikin betul. kejutan di Ria TV. Bapak ngerti nggak sih? Satu wargi sadayana baladrea sadaya. Saya motor lah. Bayar motor ada resepnya di orang kampung teh kieu luar loba motor. Jadi urang teh asal baraya. Jadi Ya, hameteun kanggo baladrea sadayana ulah hilap pun ditonton terus we lah channel YouTube-na nya, channel Rea TV-na, di like, di komen, di Komen, di subscribe. Iya nu inti paling nama aneh urang. inti nama kieu ya mudah-mudahan ya TV tembus yang kita tidak diinginkan mungkin dari jam tayang kita kena dari video juga kita banyak yang suka jadi lebih maju lagi bisa lebih ngumule lagi desa Pasir Angin bro kita bikin go internasional anjing ya iya Alhamdulillah. jamaah Oh, Oh eta jadi gitulah nya. Kita mah hoyong aya dukungan. Hoyong aya dukungan support. lah, ti Sekedar dukungan. ribet-ribet lah. cukup subscribe lah tonton Subscribe. terus share dan bagikan Ya, gitu we. can beak batu HP mah terus tongkon. Terus we. tonton can lebih ngabeledug Jadi aktifkan ta notifikasi nate. Lonceng nate ta diaktifkan lonceng nate. Ta ieu loncengannya. Ngegendreng. Ting tung ta suara. Eta jadi pada ngiring ngobrol mangga. Nah, iya. Mangga lah. Bener kamari aya anu ngomen oge di ieu cenah. Urang Pajak ngiluan gede, euy. ngiluan euy, cenah mang si suara kicik da emang di. Aya kicik mang pada Cik bijer. bijar da. Mana we teh aya kicik rantang gitu cik sabatang. Intina mah nu bade hoyong aya nu hoyong ngiring ngobrol, hoyong Ngarahul lah Sok intina mah, bergabung. we. Sok ya bergabung meureun ka dieu dongkap pernah abdi bade ini gitu. Sanes bukan ka dieu dongkap lah. Di mana sih Sesarana. lokasi nate? Ieu Ieu teh lokasina di mana? Di Kampung Parigi, Kampung RT Parigi, 16 RW 3 lokasina teh. Desa Pasir Angin. Tepatnya di warung Di warung Ate lah. Pokoknya mah chat we aya di sieu deskripsi WA-nya. Pokona aya WA anak. Kantung mantek sok tong isin-isin anu gaduh kreativitas ulah isin-isin dar we sok. dar sok abdi mah ngisinkeun abdi mah aja tinggal Sebenarnya iya bah di Pasirangin teh loba konten kreator. Nya. Heeh, anu sok aya loba nu ngomen gitu nya. Sugan teh kitu urang hungkul we anu YouTubean teh. Loba anu Pasirangin teh. nah itu kemana wae Tah ku ayana kieu urang teh bisa engke saatnya kapayuna lah. Kudu ieu mah lain bis ieu we kudu ieu mah. Urang kudu ngahiji masalahna. Da Rea TV mah sanes nu urang Parigi. Nya, sanes. Nu Nu sadayana. Masyarakat desa Pasirangin. Boh atuh anu bade orang luar sugan ti manana mangga aya nu hoyong ngiringan mah. di Jerman di Jepang mah enggak Da kembali gitu perhutani ti Jerman terus aya ngontek. saya ngontek Di Jepang, di Thailand.
abdi sekedar hoyong malam. Nah, atuh penggagasna anu pertama Rea TV oge da sanes perorangan sanes mah sadayana gitu. Jadi Warga Pasirangin, mangga we desa Pasirangin. anu hoyong Dan gitu bah. Jadi di Kreatif Pasirangin ieu sebenarnya henteu fokus ke konten oge nya. model engkin balarea anu hoyong misalkan resepnya dinu diajar ngedit dinu Nah, diajar eta. kamera Nya. nyen carita jeung ngagitar nu kara itu lah Gitu pokona mah. biasa di Kreatif Pasirangin Biasa, gitu kayak pokoknya mah amun hoyong gabung mah WhatsApp we ya nomornya di deskripsi Kita duniakan pasir angin. Nah, Kita duniakan Pasirangin dan bikin dia go inter. nasional dan bola aya oge kan kieu anu ayeuna teh di kampung Cihurang Parigi nepi ka Cinaya nya. Sumedang Heeh, pokona mah kan meureun si warga teh aya nu gaduh keahlian naon sih dina bidang ngajahit tas nu karitu. Bilih hoyong diliput, hoyong di Disorot, aya gitu kan ya. anu ngabangsa nyeunan boboko lah nya di Cisaat Eta gitu manusia yang bikin boboko eta intinya pecinta alam soalnya manena resep gitu nggak mau mulai tangkal awi. Hadapan tina awi lah. jadi lah berkreativitas lah Pokoknya mah hubungi lah nomor di bawah ini. Mual di Pokoknya warang mual di warang mayar gratis ngan kopi mah siap lewat lah. Lewat rokok mah nyarak nyarira nya da aya gitu lewat lah. Pokoknya mah sampai 80.000 emok Nya. Kala player ieu ngejam sabaraha ieu? jam 10 lebih. Tempura tuh da aya HP meureun maneh teh. Oh, anjing. jam 10 Nah, itu sama Alam intinya alam mah aya ka mana tuh? hanya rek kemana. Hanya anu salajeng nama urang bahas heula ieu. Naon teh? Dia teh maneh teh geus boga ning tadi planning teh naon? mana maksudnya Heeh naon teh? Nu rek dicaritakeun. Antosan episode Antosan. Pokoknya mah tongkona mana pasti insya Allah mun aya rezeki, aya kaumuranna, insya Allah kita gabung lagi di Ya, siap. ngarahul ieu, oke? Ya, sakitu dupi kahatur ti sim kuring sadayana, sim kuring ngucapkeun hatur nuhun ulah hilap. Tonton terus channel Rea TV, subscribe like, komen, subscribe, dan share pokoknya namanya. angin selalu ada di hatiku Pasir angin. pasir angin Pokoknya tunggu episode berikutnya lah. Ayo bro, nyanyi bro. Engkau di mana? Cetapang sejarah. di sini ku Dilahirkan di sini ku dibesarkan tempat rumah kita sendiri. di mana pasir angin coba pasir angin Pasir angin. Silakan dulu, Bang. Oh, silakan salapan. Keseraan. Pokona mah kita sadayana hatur nuhun anu tos ningal abdi ngawangko ngarahul heureuy bari jeung carita tentang Pasir Angin tong hilap. Bilih, kieu kela abi hilap. Bilih aya nu rekomendasi kanggo bintang tamu Nuhun. selanjutnya di komen we. Pokoknya insyaallah Pak Abdi didongkapkeun. sekarang anu badai masihan lampu hiji. Intina mah kabelnya Kita masih saya kekirangan. kirangan. Hapunten we nya sadayana. Bukan ieu mah Ieu mah. ulah maksudna ulah nyeros ka parura da isin atuh. Nya cing heudeung. Di bro Arya lah. Saya penonton pika di mana? jauh Pul, Jauh, nah. Iya, duit pul. Kok jajan. eta cigana di Papua da di dia mah urang mah saukur hiburan hampunten ka seniman anu para senior Ya. jadi sanes ngaluluhur Sanes urang sok, mah. sanes kumaha abi mah. Ieu mah hoyong heureuy we abdi mah. Cuman mun tiasa mah ieu sarangan lah. Urang ngaramekeun dunia perkontenan, per YouTubean. Ya. Kamari alhamdulillah iseng-iseng bikin podcast ini ya alhamdulillah seueur nu karomen gitu dah. Ya. Hampir aya 3.000 4.000.
apa nama nonton guys 1.450 genep cara like dan subscribe na sampai 34 Can anu di perhutani Jerman can. Pokoknya cara anu di perutan anu di Jerman tibalana anu di Singapura ge kamari panelepon kalau urang teh can boga closing kumaha closingna nya closingna kumaha maksudnya closing teh apa sih hari dari korbu Jerman close the door. Jadi kalau buat kita mah bukan close the door sih intinya mah tilas ke pirawas mungkin kumaha nya Closing nama kumanya. Teuing euy kumahanya. Pokoknya yang tahu kita mau dibikin closing komen aja lah. Closingnya harus gimana? Harus gimana komen pokoknya mah. Giveaway eta. Closing di situ nyawan closing, penutupan buat kita bagusnya penutupannya apa bakar rumah, apa bakar apa gitu kan. Pokoknya ada hadiahnya lah ya. Aya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.